Itu jelema dek naraonnya ka dari yeuh. Siga nama orang kotanya euy. Tah, anu nyamperkeun tah hiji euy. Ka mana? Ieu teh urang rek ka Curug, apal teh jalanna? Eueuh warung di dieu mah. Lain, urang mah ka Curug. Ka Curug. Eueuh kebon pinus mah ege curug. Maksud urang ge kitu, Curug. Karek ka Curug. Geus ye kieu, enak kurang diantar maneh ka curug, alus tempatna ge. Panganten ngaranna. Maksud aing ge kitu teh tadi teh. Hayu dak. Ya si Amin ngangan urek nganterkeun. Ieu nu ngaranna curug teh. Batur mah nanyakeun warung. Nanyakeun itu ieu teh ieu ka curug mah ka dieu kurang tuturkeun urang heuh. Maneh hayang ka curug? Maneh hayang tempat apal nu alus? Ieu, Amin nu apal. Hanya Amin yang tahu. Sekarang kita menuju curug penganten. Dan ada pepatahnya bahwa di curug penganten itu ada sesuatu yang sangat indah. Buat kalian yang belum pernah merapat ke sini. Kalian belum pernah merapat, nyesal kalau nggak ke sini, oke? Amin. Amin. Ingat nama Amin. Jangan lupa nama Amin. Nu kasep natenya tekat tulungan. Wah. Iya curug teh. Tapi lamun maneh di dieu tong motoran alam. Alam ieu yang hirup anak kincu aruram. Selamat datang di Curug Panganten, di Raga Desa. Produk Arinda, curugna. Nah.